Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang. Ayeuna kantun bagian anu ka 5 welasnanya pamiarsa 16 gitu ya. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok dingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 16. Kumaha salajengna sorot cikopina, detot simutna, paganada tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah zalan. Tompak dong tes. Alah, nah sia meuni parabut gitu dulu. Tenang, tong sieun teu kabagian jatah dulu. Engke marane oge bakal dibere giliran sakali sewa. Sok-sok ayeuna megancang, cangkalak eta manoja euy. Cek si Genjul teu kireum-kireum. Oh kitu Kang. Hayu atuh euy ah. Cuang cangkalak eta awe geulis teh. Bisi kaburu jauh manten ke mana ini ayo. Tilu balad si Genjul gancang harita pating garaje corelat jeleng tiluanana keluar ke tempat nyamunina megat lengkahna nyeromlah anu langsung ngaranjug kaget nalika lengkahna dihadang ku tilu lalaki anu memang nurigah. Arek naraon andika tiluat megatan kuri mah teu mawa harta, cek nyeromlah dina sikepna nu galak. Tapi tilu balad si Genjul ngadon atoh we aya awe galak teh. Sikepna ngadon beuki kurang ajar. Tenang Nyai, tenang. Nyai anu geulis, anu lenjang, ulah ambek-ambekan ah. Akang tiluan megat lantaran kabita ku ibit Nyai eta duh anu jigana bakal pungkil MBPL pada popongkel. Eta pakunitan meni meni bodas koneng umyang peungkeur jigana eta angkeut meni aduh meni lonjong jiga daun sapoto eta dada meni ya Allah meni pepel nikmat jigana mun akang tiluan ngeugepan Nyai di tempat anu sepi dina luhur jukut garing. Saurang di antarana nyarita bari kumase tetepanana rutret ka luhur kahandap bangun naksir karena tangtungan nyerobah hayang ngaranjang. Malah anu sejena
lebih wani jeung kurang ajar. Harita ngalengkah maju ngadeukeutan ka Nyi Romlah bari arek nyawel gado sagarupa. Kalayan teu apaleun mun Nyi Romlah teh lain wanoja biasa, tapi pamajikan Jawara Tatarweta anu pastina bae boga bekal ilmu wela diri anu cukup. Harita oge nalika ramo-ramo leungeuna arek antal pisan nyawel kana gado Nyi Romlah. Nyi Romlah ngan sakilat ngalakukeun hiji gerakan newak ramo-ramo leungeun anu arek kurang ajar ka dirina bari terus semu diparieuskeun ka handap. Putkap ala setan kunyuk kurang ajar, ala ieu lepaskeun anu arek nyawel kana gado Nyi Romlah jadi tetulus akibat ramo-ramo leungeunna nyeri asa potong diparieuskeun ka handap. Ieu seung jebrot cengkang waduh. Anu arek nyawel gado Nyi Romlah awakna langsung ngacengkang ngagedebut kana lemah. Nalika hulu angeunna ditayong satakerna sarta cekelan leungeunna Nyi Romlah dilepaskeun atuh puguh we asa dibebeutkeun pisan. Nyi Romlah leuwih ti heula iatna sat mesat bedog anu nyelap dina balik bajuna. Anu duaan deui waktu ningali baladna rubuh mungguh asat ambah ditangtang meureunna. Rumeh Nyi Romlah tembong ngalugas bedog. Kukituna langsung maranehna oge ngalugas bedogna masing-masing. Seret-seret. Laju duanana kompak pating corelat paluncatan narajang ka Nyi Romlah tanpa asa-asa deui. Sabab ngarti Nyi Romlah memang lain wanoja biasa. Bangsat, palodaran euy, tuman euy, palodaran. Ya, tiuk suguh kiuk kurilap. Belentrang, terang, kiuk belentrang. Sabaraha kali suara bedog pating belentrang lantaran bantrok jeung pada baturna dibarung petelan-petelan seuneu anu pating burinya. Hiung seung kurilap. Ti tukang karasa aya samran angin panaraja ngarah kana punduk Nyi Romlah. Nyi Romlah memang can kalatih asak dina ilmu silatna, tapi dirina teu bisa gampang kitu bae dibokong. Mangka nalika karasa aya nu tiis nebak kana pundukna teh gancang Nyi Romlah ngadongkokeun awakna ka handap serta nakis bedog-bedog lawan anu datang deui silih susul. Hiung seung kurilap los hiung belentrang tang cerjeg plos. Nyi Romlah jadi dihurup keopatan sabab katambah ku si Genjul anu ngabongohan teh ti tukang jeung saurang deui tadi anu ngajengkang. Nyi Romlah kakarak harita ngalaman tarung sanyana matak teu aneh munjol kalabakan jeung loba mundur ka tukang kadese ku panarajang ti opat lawan anu ngahurup silih susu. Ngarahuh harita hate Nyi Romlah sabab rumasa can asak pangartina karek dihurup ke opatan lawan anu teu sabaraha pangartina bisa eneh. Hiung seung kurilap parawak pangsi lebah pingpingna harita soeh kasabat ku bedog si Genjul. Tapi untung Nyi Romlah masih keneh bisa nyincak sabab kaburu ngecatkeun suku katuhuna ka tukang jadi teu ngarandapan raheun. Si Genjul tembong mindo deui majuna raja dituturkeun ku nu sejen. Setang kalayang joli-joli tiuk kurilap plos plos. Nyi Romlah tetela masih keneh mampu ngungkulan kagarangan si Genjul katut tilu baladna. Senajan lambat laun karasa berat pikeun diungkulanana sebab dihurup keopatan bari pangawakan laki kabeh. Tapi mun seug hiji lawan hiji mah nyambeureunan aya harapan. Nyi Romlah oge masih kene kauntuk masa ngalakona da tarung tapi kulantaran dirempung keopatan sekaligus. Jeung balukar tinarang segan ti opat lawana harita ngajadikeun Nyi Romlah meh bae leuseuh tanagana. Tur ngan saukur mampu nakis sarta nyingkahan wungkul eta panaraja tanpa mampu ngalakukeun panarajang balasan. Anu antukna Nyi Romlah daek teu daek kudu narima hiji kanyataan anu pait tur peuheur karasana. Nalika runtuyan panaraja ti opat lawan ngahantem kan anggota badanna sakali sewa. Ngan untung sabetan-sabetan bedog nama bisa keneh disingkahan jeung ditakis ku bedog manehna harita teh.
cuelah tuang sungguh kiuk terang hiuk terang sungguh cekuk cebrot celebet dua ges aduh jengkang Korea gedebu nyiromlah meh-mehan awakna rubuh maring lemah museng teburu-buru ngajaga keseimbangan badanna dibarungku netep seket kanu jadi opat lawana hati nyiromlah mimiti kekatagan jeung salampang sok inggis dirina ngarenapan cilaka ku eta opat kurang jalem anu memang bukan niat jahat ka dirina tong waka diperenan jiwana eta bikang dewe sacan benang disungsi badana ku dewek sabab dewek ke panasaran jeung lebar lamun mah eta wano jadi perenan ayeuna mah deudeuh sok rubuhkeun cangkala cek si Genjul ka balad-baladna bener pisan Kang Genjul euy lebar oge nya mun kudu langsung diperenan mah eta bikang teh tingali graping-pingna tuh meuli neueur meuli popel aduh meuli koneng umyang jeung sampulur kulitna ge deuh nikmat cegana mun dilamot euy cek baladna anu mungguh nambahan muncakna amarah nyiromlah si Genjul jeung tilu baladna kadenge pati ngalenggak saleuring ngandung harti sedangkan nyiromlah tibatan dirina nepikeun ka kudu ngarandapan di gadabah kahormatan ku eta opat jalma leuwih hade milih ajal binasa di eta patempatan ngadu jiwa jeung anu jadi lawan harita serong nyiromlah gancang ngawangun deui pasangan curus anu ampuh bisa neruskeun deui hancat tarung anu keur lumangsung si Genjul boga kayakinan nyiromlah bakal bisa dirubuhkeun ku dirina dumasar kana galagatna memang nyiromlah anu kadese keun ayeuna mah dewekeun sorangan anu ngungkul eta bikang euy dewek boga kayakinan dina sakali deui lumakuna tarung eta bikang bakal roboh ku dewek euy cek si Genjul bangun anu yakin pisan jigana teh kana kamampuhan dirina nguntup kana kekuatan lawan tilu urang balada arunggeuk meh barang tandaning satuju kana caritaan dedengkotna si Genjul sanggeus kitu gancang ngalengkah maju ka hareup bari ngawangun pasangan sarta nyarita ka nyiromlah pinuh ku panghinaan so ari nyai panasaran keneh mah neruskeun lumakuna ieu tarung ku akang ayeuna dibere deui kesempatan sacan nyai bener-bener rubuh ku akang sarta pasrah sumerah mangsa diberikan nikmatan anu moal matak poho saumur-umur jeung matak deudeuyeun pepeudeuyan akang resep kawe galak dengi sor maju nyi cuy sudi abdi ganteng setan sia kudu dihina basa ku andika kunyuk lebih hade aing ajal ngajam pana jadi bugang di patempatan ibatan kudu benang dihina basa ku pantar sia madeu rasakeun ieu sia setan ya coel atuh suhu kieu kurila nyiromlah pogowe beki tambah muncak amarahna sarta dirina nekadkeun leuwih hade ngadu jiwa tutumpuran jeung musuh tibatan kudu ngarandapan narima hiji panghinaan direbut kehormatan anak ku si Genjul sabatur batu gaya panarajang nyiromlah memang lumayan cepat tur ngabahayakeun pikeun jiwa lawan kalayan teu bisa dianggap enteng kitu bae pikeun diungkulanana sedangkan si Genjul salaku kokojo rampong harita geus bisa ngukur nepi ka mana tahapan ajen pangarting jadi lawan sabaraha kali lumangsung bantok geter tanaga lapisan ngaluwatan pakarangna masing-masing tapi si Genjul tetel teu ngarasakeun pangaruh naon-naon sedangkan nyiromlah mah dampaleungeunna mimiti karasa komper jeung sing sireumeuh eleh dina hal tanaga lapisan tapi sok sanajan ti kitu nyiromlah oge masih tetap mampu bertahankeun diri sangkan teu ngarandapan ka sorang kudu jadi lawan malah dina hiji kasempatan anu hade nyiromlah mampu nyusupkeun tajongan ampuhna kana dada lawan
bari badana terus loncat nuturkeun awak si Genjul anu keur ngadaligdeug mundur ka tukang sabaraha lengkah. Bedog dina leungeunna mata arek nyabat kana beung si Genjul. Corela jeung sewet. Milik dina kayaan mah jelas si Genjul harita moal kaburu mampuh ningkahan jeung nakis eta panarajang balasan. Tapi saacan bedog nyeromlah bener-bener geuna kana sasaran. Berat-berat si Genjul anu memang keur ngaranjug kaget waktu nampo si Genjul eleh cepat dina tarungna. Harita meh bareng tiluanana pating corelat kaluncatan. Nah bagi panarajang kanyeromlah jeung nakis bedog ku bedogna anu meh baikeuna kana beheung gununganana. Corelat jeung bedog nyiromlah jadi ngoleweng ka kenca sabab aya anu nakis ti gigih. Sedangkan ti tukang dua bedog memang geus deukeut pamohalan bisa diungkulan jeung disingkahan deui ku nyiromlah. Tapi sameme nyiromlah jadi korban dua bedog belawan anu datangna ti tukang. Ngadadak harita hiji cirim lalaki anyar datang terus ngabantu ka nyiromlah nakis dua bedog belawan ku pedang. Corelat jeung benesat siun terang-terang. Nyiromlah jadi ngemplong hatena sebab kadirina anu ngabantu. Si Genjul anu karek leupas tina rasa karuas harita teu talangke langsung ngahurup nyiromlah. Sedangkan lalaki anu anyar datang anu nyang hareupan 12 si Genjul munggu hebat gerakanana bisa ngawasak kana kayaan lumakun eta tar. Lain bae mampu ngungkulan jeung ngimbangan kana kagarangan lawan tapi mampu malasna raja. Mimiti tajongan suku kencana nanggal pisan karena iga burung lawan bari terus loncat nyambatkeun pedangna ka lawan hiji deui. Kuila berat terus wadaw. Balad si Genjul anu kasabat daun celina nepi ka buntung kadenge ngagero tarik nan ka nyeri bari ngabangkieung ka tukang leungeun kencana nungkupan tatu. Baturna nu saurang deui hatena langsung mimitih marah menir jeung leungit kawanina waktu ngabandungan kana ketak jalema nu anyar datang nunggu kacida cepatna meh teu bisa diimbangan ku gerakan manehna dua. Eta jalema katingali ngapalikeun awakna ka tukang anu maksudna mah arek taus kabur ngaloloskeun diri ninggalkeun eta patempatan. Tapi jalema nu anyar datang jigana teh dengan tep kitu wae lawana salamet atawa kabur ninggalkeun dapat tempat ganjang harita ngabaredogeun pedangna lempeng pisan kana tonggong anu arek kabur. Siu bedesak cerem salonton kaleo gedebruk. Balad si Genjul terus nyuuh nang kuban langsung ke kerjetan sakedeung laju ngalayang jiwana sarta tina biwirna nyebrotkeun getih hirup lalambaran maseuhan jukut gari. Baturna anu ceulina buntu timbang pasrah kana kanyataan anu tumiba bangsa ditarajang ku jalema nu anyar pinanggi tur meh teu mere kasempetan pikeun mere senghapan ka dirina. Jeung sanajan bedogna masih keneh aya dina leungeun tapi memang mungguh taya hartina atuh sabab anu narajang bener-bener lain tandingeunana. Tur kajadian saterusna geus teu bisa dipondah deui waktu bedogna beunang direbut ku eta jalma sakaligus digabreskeun kana beheungna sorangan. Corelat celeng balad si Genjul langsung ngacungkal bari nyebrotkeun getih tina tatu nyawana ngalayang rajet sagedeug. Corelat celeng sagep hiup kuila beres kebrung kerajet kulahe. Balad si Genjul seorang deui akhirna ngalayang jiwa. Sedangkeun nyiromlah mah harita teh masih kene ragot di huruf kuduaan ngajadikeun eta jalma ngarasa kesal nempokeunana langsung nyabut pedang anu nancrep dina tonggong balad si Genjul anu karibugang teh. Kalaya dina gerakan anu sakilat pedangna langsung nancep tambras kana tarang balad si Genjul anu langsung ngacengkang rubuh paragat nyawana.
cuman aja ngebuki yuk cerap kerejat kerejat kusak kulahe nempok kejadian gitu si Genjul anu nafsu jadi tomplek kabeh amarana kajalaman anyar datang bari wani ilu biung karena urusanana jeung wani ngabinasakeun sakabeh anak-anak buahna harita si Genjul langsung curat loncat bari nyabetkeun bedogna modar sia bangsa ya curela jeung kuil labu mukaha daya panarajang si Genjul memang rada unjul batan tilu urang balad harita si Genjul bisa ngarangseng ke eta jalem anu dukat teuing saha anu sabenerna bet ngabantu ka Nyi Romlah ngan sanggeus mentas ti tilu jurus lumangsungna tarung tembong si Genjul jadi terus loba mundur ka tukang jeung kawalahan mangsa jalem anu ngabantu ka Nyi Romlah males naraja sarta kejadian saterusna geus teu bisa dipondah deui mangsa bedogna beunang direbut sarta dikadekeun kana tarang si Genjul dituturkeun ku tajongan suku kenca kana dada yuk samuk kulap sakeup yuk berat beres yuk cekuk jebrot wala cengkang kolea kedebut koson koson kerejat kerejat kulahe si Genjul ukur bisa ngagarau panjang dina sorana nu panungtungan awakna terus ngabepengkang dina luhur lemah diselangkung rejat sakedeung sabab nyawana kaburu ngalayang manten Nyi Romlah tembong merhatikeun ka eta jalma anu tembong nyokot pedang tina tarang lawan anu kari tinggal bugangna terus muru nyamperkeun ka dirina saha akang teh ingin pisan akang geus ngabantu ka diri abdi cek Nyi Romlah ka eta jalma jalma nu anyar datang memang kaya lian eta teh Damaraseta gancang nembalan wadohkeun ngaran akang Damaraseta ari ngaran Nyai saha kunaon bet bisa ngambah ka tempatan untung kaburu akang datang coba mun seug taya anu nangenan beureun Nyai teh bakal cilaka digunasika diseuseub Saripati kawanojaan ku eta opat begal cek Damaraseta dibarung jeung neuteub antep ka Nyi Romlah bari hatena galecu wah nya andai bener-bener gelis jeung demplon dia bikang teh paingan atuh opat begal narapsu hayang nyungsi diri ieu bika bet aing oge rumah sajol katarik ati kapendang rasa ku ieu bikang aing kudu bisa ngasaan kumanikmata awak ieu bikang mending sungsi ku diri aing pasti ngeunah pulan jeung pungkil tapi carana kudu anu lemes ieu mah ieu tong ditaragal bisi gagal itu galecokna hati Damaraseta dina waktu harita barang ngadenge eta jalma ngakukeun ngaran Damaraseta riuk beungeun Nyi Romlah ngaradak robah aya riuk ambek aya riuk sedih terus netep seket ka Damaraseta bari tumanya kalayan dari mana Kang Jangkung salaki kuring bejana Mas Jangkung terus bebarengan jeung anjeun mangsa ngabikeun diri ka pihak walamna sarta nindak hiji jago kolot awewe nulah Ambu Sulasmi nganaha anjeun megening bet salamet sedengkeun salaki kuring bejana terus ajal binasa ku eta jalma kumaha mieutina bet bisa kitu tapi kuring oge can yakin nah bener eta beja teh atawa bohong Damaraseta katingali paromanana rada ngemuka kaget mangsa narima keterangan ti Nyi Romlah model kitu jeung aya anu mata kaget deui pikeun manehna sabab tetela geuning
Mas Jangkung teh boga pamajikan sakitu gelisna, bukti namanya Romlah. Gamara seta gancang nyarita sekaligus nenangkeun kayaan hatena Nyi Romlah anu keur goncang. Tenang, tenang Nyai. Akang oge puguh teu nyangka sacango buuk oge. Mas Jangkung bakal ngaranapan nasib seperti kitu. Ngan ayeuna mah ngobrolna cuang di ditu we yuk. Ngarah-marana tempatna ulah di dieu. Cek Damara seta ngajakan Nyi Romlah sangkan diuk dina catangkai gede anu ngacepat tapak nuar. Atuh duanana laju lempang. Sanggeus nepi ka deukeut catangkai, laju duanana gugek dariuk dina tempat anu ieu. Tur sanggeus duanana dariuk, Damara seta pok nyarita. Nyai can ngajawab kana pananya akang. Saha ngaran Nyai teh nu sabenerna? Ngaran kuring Nyi Romlah. Jeung anjeun oge can ngajawab anu bener kana pananya kuring. Kumaha jujutanana Mas Jangkung bet bisa aja, sedangkan anjeun bisa salamet. Oh, ngaran Nyai teh Nyi Romlah nya. Bener-bener hiji ngaran anu alus, saimbang jeung rupa. Cek Damara seta ngadon ngawalon kitu. Di Bandung nama arek muji. Tapi katarimana ku Nyi Romlah malah lain deui, mungguh mata nyinggung kana parasaanan. Damara seta, anjeun teh tela teu binang disabaran. Kuring teu manya lain butuh ku jawaban kitu anu teu penting. Kumaha mimitina salaki kuring bet bisa aja, sedangkan anjeun tetap salamet. Cek Nyi Romlah netep seukeut ka Damara seta bari arek mesat bedogna tina warangkana. Anu kuleungeunna masih dicecekel. Damara seta katingali ukur seuri leutik bari pok nyarita. Tenang, tenang Nyi Romlah. Ulah gampang ambek kitu atuh. Ampihan deui bedogna. Teu pantes anu geulis ngabar-ngabar bedog hareupeun akang. Ayeuna ku akang urang jawab pananya Nyai anu sabenerna. Sok regepkeun ieu, regepkeun. Ceuk Damara seta bari saterusna mah darak-darak we. Damara seta ngajelaskeun kajadian anu sabenerna anu karanapan ku Mas Jangkung mangsa adu hareupan ngalawan Ambu Sulasmi. Ku Damara seta dibejakeun mangsa Mas Jangkung ajal binasa oge. Nyaritakeun nasib dirina jeung nu jadi guru. Ditek-tek teh nu kaliwat, dicaritakeun satarabasna ka Nyi Romlah, timiti tug nepi ka danget harita. Sedangkeun Nyi Romlah terus ngabandungan pinuh ku perhatian karena setiap guaran caritaan Damara seta. Sakapeung tina judul bibir panona aya nu ngalembereh turun mapai pipi mangrupa cipanon kasedih ras inget ku nasib salaki anu bubur karahayuan. Teu lilah kadenge Damara seta mungkas guaran caritana. Tah jadi kitu Nyi Romlah. Itu pisan cucutan anu sabenerna teh. Nepikeun ka guru akang bae ngilu pacundang ku eta jalma. Nandakeun eta jalma bener-bener hebat pangartina Nyi. Ari guru Kang Damara, di mana ayeuna? Guru akang aya di jero gua mau anu teu jauh-jauh ting tempat teu patempatan. Guru akang ditinggalkeun sorangan dina kaayaan keur tatu beku Kang. Nya. Guru akang kapaksa ditinggalkeun sabab manehna anu mentah sarta marentahkeun ka akang pikeun nepungan guruna anu helah Mbah Buyut Keling saketik anu nganjak di Gunung Merapi di Tatarowetan pikeun minta bantuan sabab akang teu bisa mulihkeun kayaan anu jadi guru anu mesak tujur badana beku. Atuh Gunung Merapi mah jauh ka Cidagerak oge Kang. Ayana di daerah wetan. Mending akang datang deui ka markas Walanda. Laporkeun ieu kajadian teh. Sarta lakukeun tindakan ngajurang musuh. Bebarengan jeung balad tentara Walanda saloba-lobana kepung sarta perena tiraku sajagona hiji jalma teu bisa diungkulan ku lobaan bari make bedir. Cek Nyi
Romlah terus nagerakeun pamanggih. Akang oge kungsi aya pikiran kitu teh. Ngan anu jadi guru keukeuh marentahkeun sangkan Akang Idit ka Gunung Marapi. Alasanana? Nya alasanana teh kahiji nyaeta pikeun meta bantuan mulihkeun guru Akang nu sakujur awakna masih kene beku susah pikeun dipulihkeunana. Sarta kaduana nyata bantuan pikeun nindak Ambu Sulasmi. Guru Akang boga kayakinan mun Mbah Buyut keling saketik bakal mampu ngungkulan ilmu kasaktena Ambu Sulasmi. Sabab Mbah Buyut keling saketik masih nyangking sabara ilmu jeung ajian anu can kungsi diyakinkeun ku guru Akang. Di antarana nyaeta ajian Guntur Salaksa jeung ajian Tapak Waruga Geni. Itu tani. Tapi tina kayaan keur anteng-anteng ngarobrol kitu. Nah atuh teu kanyahoan ujug-ujug. Olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.